Mitra kaum dangu wilujeng tepang dangu deui sareng acara matu dongeng enteng Mang Jaya bade ngahanca carios enggal ieu mah para wargi judulna ge hebat judulna Dedemit Gunung Warangas. Duh eta mah judul hebat Dedemit Gunung Warangas karya Kileuksa namina aduh geus juri nyeliburi dewa memang aduh namina ge dongeng para mitra. Ieu dongeng kahaturkeun etang-etang hiburan pang baberahmana atuh. Langkung saur bahe carek dina mang dongengkeun ieu dongeng kirang nyugemakeun hapunten. Ayeuna urang mitembean deui ngadongeng dina judul enggal Dedemit Gunung Warangas. Ai mitembean mengawitan jadi mun Mang Jaya ngawitan ngadongeng geus lami atana pitos lami teu ngadongeng ayeuna ngadongeng deui mitembean deui. Ayeuna mah urang neraskeun acara dongeng nah mung judulna enggal Dedemit Gunung Warangas dina bagian kahiji manganyangakeun ieu dongeng karya Kileuksa. Kocapkeun para mitra sadaya hawa di pagunungan dina mangsa isuk-isuk kacidati isna gunung-gunung masih keneh pating puyudun disarimutan ku halimun manuk recet disarada ngabagiakeun sang Batara Surya nu medal ti beulah wetan. Sawareh pating keleper ngicis-ngicis genjangjangna. Dina kaayaan kitu di hiji lemur anu katelah cilangkap. Jalma-jalma geus arinit ka sawah atawa ka kebon malah aya nu init nyadap oge. Bareng jeung barasatna panon poe. Kaayaan lemur geus tiiseun anu aya di lemur ngan ukur aki-aki jeung barudak. Nu jag-jag mah rata-rata init ka pagaweanana. Sedengkeun di pasawahan pare keur sumedeng bekah atuh jalma-jalma beuki garetol bae ka sawahna bari sakalian ngabagiakeun manuk piit anu lobana ratusan. Tapi najan kitu oge para mitra di antara kadang warga lemur Cilangkap teh aya hiji kulawarga nu hirupna memang beda jeung nu sejen. Sababnya baka sawah teu boga sawah, liar kahuma teu boga huma. Kebon jeung sajabanan teu boga atuh gawena ukur ngajentul bae di imah. Komo ari di sawah mah teu usu macul, taya pisan pakulian, da teu aya pagawean sarta teu aya nu ngulikeun. Eukeur mah eukeur eta jalma teh taya bakat para mitra. Jeung deui para wargi sadaya. Eta jalma teh ngedul ka bina-bina. Leuwih resep ngajentul jeung tibatan macul puguh we hal ieu teh matak jengkel pikeun pamajikanna mah. Lantaran bosen nempo salakina purah udud bari ngalamun. Gawenana keup tuur dina bang barung. Mun digetrak-getrik sok mundelik eta jalma katelahna Mang Ronyo. Da kitu sok diserebutna teh ari pamajikanana sok disebut biru hati. Hiji awewe nu bawel beuki ngomong jiga beo. Atuh teu matak heran lamun di imah Mang Ronyok sok gorgar wae parasea jiga budak lembut. Harita oge kitu para mitra. Isuk-isuk teh batur mah riab muru pagawean. Aya nu ngarit, aya nu nyadap, aya nu ngalasuluh jeung sajabana. Tapi ari Mang Ronyok mah kalah ka ngajentul we bari diharudum sarung. Diuk hareupeun panto. Ari pamajikanana keur sasapu di buruan. Barang nempo salakina ngajentul teh sirintil we nyampeurkeun bari ngamang-ngamang sapu nyere. Ari geus deukeut mendingan sakilat mabuk laleur dina golodog ku sapu nyere. Hiu keprak sorana tarik pisan. Puguh we salakina mending ngagurubug reuwaseun. Kuha tuh hati. Ari sia waras enteu henteu. Kami keur ngagentakeun ngalamun ngadon di gewah. Awas ya kawalat ya ku aing. Aya kadua mantuan kasalaki teh mah kalah ngaganggu. Naonan sasapu teh? Make sasapu we atuh. Tong bari ngaganggu kami. Ngaco pisan batur keur ngalamun jadi raja. Loba kejo, loba selir. Geus beurang ite Ronyok. Narek kitu wae kitu hirup teh. Itu tempo batur. Wayah kita geus rayap ka leuweung. Nu di sawah, nu di huma, nu di kebon, nu di leuweung. Nah, ari maneh kalah ngajentul kitu. Baheula teh teu digebrag ku palaji. Teu digebrag meureun sia mah ku indung beurang teh. Nah, atuh ku indung teh dititah ngajentul bae nilepan tuur. Temal biru hati. Bari ngacungkeun sapu nyere jiga nu rek mabuk salakina.
Panon bani buncelik bakatku amek menigeus bosen nempok salakina kitu da ampir unggal isu. Bo, das eta ngomong jeung salaki make jeung mamawa ka paraji segala rupa ka inung beurang. Jeung deuna naonan make mawa ka inung kami ha? Ulah mamawa ka rugis maot pamali ah. Rek nyarekan mapek we sini sing seueuh kadinya. Da ku kamu ge mah burung didenge atuna ha. Nah teu bosan gitu nyarekan ka kami teh. Mang Ronyok kalah kabuki getol ngajentulna. Sarungna dibulenkeun kana sirah jiga nu tiris naker padahal mageus moncorong panon poe. Ampun Gusti nu Maha Agung. Nah kudu kumaha atuh aing ngawarah kolot anu jiga babanyitnya. Di papatahan teh kalah ngalawan we dielingan kalah kabuki ngaco. Mangsa bodoh aing mah ngomong deuleu. Nah da tadi ge atuh cerita ngomong beureun oge. Kepek we sing jongjon atuh sasabu teh. Kami mau keur ngeureueuh diuk ya. Mang Ronyok tenang wae. Dasar jelema kalamerona, sia mah tayo kapatutna sia badul. Keur kumis rogok teh sangaran we ngoronyok. Aing ku batur disebut si Ronyok atuh da kalakuan sia mah jiga korod. Hayang teuing sia dilebok tetelo sia. Dulu eta kasalaki kuat kitu. Meni nyeba-nyebakeun ka tetelo. Nah eling sia teh hati. Eling teh kami mah. Dan teu warasna di dinya bari oge. Hostes teuing najan kojor ge ayeuna ge. Pusing aing teh boga salaki kitu patut mah. Keur mah keur naon atuh ngabela anu kitu patut bari oge. Rek balik aing mah kalemur luhur bari oge lah. Cek biru hati. Bari ngalungkeun sapu nyerek ka kolong imah, kalacat ungah bari bangkeun baeud. Brug lempang tarik dina palupu. Mani inggeung imah teh da puguh imah geus kahot geus kolot para mitra. Nempok kitu Mang Ronyok ngarenyag kuniang hudang lalaunan. Terus nuturkeun ka tengah imah. Atuh barang tepi ka tengah imah pamajikanana keur ngabudalkeun eusi pago. Papakean dibijilkeun kabeh meningayang dina palupuh terus dipilihan ku pamajikanana. Dibuntel ku samping kebat. Nempok kitu mah Mang Ronyok beuki reuwas bisi pamajikanana nyaan balik ka lemurna. Ge nyai. Ulah rurusuhan teuing atuh ngamak teh meuni. Kabina-bina teuing ngamak mah ngamak we anu umum jeung watur atuh. Teu nanaon pas sia meusan mah da geus kitu ilaharna nu rumah tangga mah atuh. Geus ulah sok milihan pakean da kabeh butut atuh. Aing mah udah ngomong nu dinas we jeung akang bari oge lah. Nah meuni babarian pisan FSMR kitu cek Mang Ronyok. Bari noel pamajikanana tapi di hati kalah kajamot rot baeud bari manyun huntu kakerot nahan amarah teu lila haok nyentak. Nyentah ka ditu si Ronyok lah. Montong romhok molohok monyong we sia. Kami mah cerek nurut kana caritan maneh bari oge. Ting diulah nyai-nyai sia lah ka kami mah gete kadengena halik sia ini tah. Kami rek milihan baju nu rada bener, rek balik ayeuna oge, rek nanaon bari oge. Kamatak-batak soak kana hate meni aya kateunaan cicing di imah ge. Salaki ngajajentul we gawe teh meni ulah guam pisan. Ih, ulah kamalinaan teuing atuh nyai dengekeun je caritaan akang. Teh ka mana atuh nyai teh? Apa di lemur luhur ge geus teu boga indung bapa. Apa nyai mah sarua jeung akang pada nu ngelis. Reka saha di ditu teh? Mending di dieu jeung akang ngara aya batur ngomong. Paduli teuing nu ngelis oge. Kami mah bisa hirup sorangan bari oge. Satoge teu baru ge indung bapa hirup keneh, komo kami manusia boga akal jeung pikiran. Ajan ku maneh diantep ge moal burung bisa dahar. Balik ini cah. Kami mau bedang di halangan. Cek biru hati. Tetep jiga nu punung atuh meningah huleng Mang Ronyok teh. Akhirna mah teu ngomong deui tuluy we mantuan milihan baju jeung samping nu rada balener keneh. Malah papakean manehna ge dipilihan terus sina numpuk dina buntelan. Atuh colohok di hati teh terus ngareret ka salakina. Duanana papelong-pelong lila pisan antuk nanyeh Mang Ronyok seuri pok ngomong leuleuy pisan. Hehehe. Ulah kaget atuh manehna. Lamun manehna rek balik ka lemur luhur atuh nya akang rek milu we ka ditu nu matak mawa salin ieu teh. Ulah kagok sakalieuna jeung nu akang ngarah babarengan ka ditu. Di hati teu nemalan manehna kalah kamelong kana tumpukan papakean nu namru. Ret kana buntelan. Ret di kana pago nu geus kosong. Terus ngahuleng jiga nu mikir nempok itu Mang Ronyok bungaheun bari pok ngomong. Oh ceuk akang ge ulah sok kaluasan. Cicing we di dieu heula. Aku akang ge moal diantep atuh. Mun boga kahayang mah aya picaritaeun, hayu urang ngomong sing bener atuh.
Ulah cacalabangan di luar bari sasapu. Semua bener atuh tadi dia mau buni geura ah. Moal kanyahoan ku batur, pok geura nyarita. Kumaha maksud maneh atuh? Cing caritakeun ka kami euy. Nu bener we. Heueuh, kahayang teh usaha sing bener jiga batur. Waktu teh ulah dibeakeun ku ngajentul. Sabab rezeki mah moal ragrag ti langit. Apan cekolot ge yeuh moal ngakeul mun teu ngakal. Moal ngarih mun teu ngarah. Moal nyapek mun teu nyopak. Kitu cenah cekolot oge. Nah teu inget kitu kana papatah palebe basa di rapalan. Nih kajongjonan teuing hirup teh taya pisan elingna. Heug usaha atuh. Tu aseup panyungcung bae hawu ti iso ae ti kamari. Seeng jempe wae na teu hayang nyatu. Nyakeun moal atuh aseup panyungcung wae mah tunaha. Malah mau bakal cilaka mun aya aseup padempak. Moal bisa nyieun tumpeng lamun rek hajat. Jeung deui lamun hawu hayang handeut atuh durukan we atuh naha. Lamun seeng hayang ganeng madak naon asupan ucing hiji. Cina di sada uang eong. Cek Mang Ronyok kalah kangeureuykeun. Atuh puguh bi ruhati meuni bunceli. Naon sia? Ngomong teh padu janji we nang. Janji heula yo rek ngingkas ya. Kali mah geus hayang ngomong deui jeung maneh. Rek balik ayeuna keneh ka Mang ka deui ka lembur luhur. Si ulah rusuh. Ulah rusuh teuing ngapok atuh geura teruskeun ngomong teh. Kudu kumaha atuh akang deui teh ulah bari jeung ngamak atuh meh kaharti ku akangna. Heueuh kudu usaha. Ngalah suluh atawa beasna, ngalah duit atawa dengan kejona. Piraku teu kapikir. Nah kudu ku pamajikan wae nu usaha teh. Kami teh geus bosen ngaladenan salaki nu ngaco we jiga maneh teh. Oh. Nah tuh mah dikacida-cida teuing ngomong di atuh hati. Cik sing leuleui ngarah leuwih ka harti ku akangna, kieu geura ieu nya. Akangna lain teu ngarti, lain teu hayang usaha, tapi da kumaha atuh? Dagang akang teh teu boga modal. Tani eueuh sawahna, ngebon eueuh tegalna. Kuli macul lalila keneh, sawah keur sumedang beukah. Cing kudu kumaha atuh akang teh? Da ngalah suluh moal jadi duit atuh di dieu mah sanu rek meulina atuh naha. Tong dipikiran bae kuring mah yeuh. Lain nanyakeun kitu, tapi kumaneh kudu dipikiran atuh. Pikeun usaha naon we atuh lah nu penting mah. Jalankeun kalayan pinuh tanggung jawab. Nu penting mah ulah ngajentul bae, init neangan pagawean. Usaha sing bener, menta tulung ka batur. Apan bareto mah kungsi maneh nyarita. Cenah boga sobat jeung nu beunghar. Ceuk biru hati bari pepeta. Atuh harita ngahuleng Mang Ronyok geus kitu pok nyarita. Ulah kitu atuh euy lah. Kasalaki teh ulah munah maneh teuing kudu boga kasopanan saeutik. Sebut we tunu ilahar akang kitu naon hesena da basa mah teu kudu meuli atuh. Sabab lamun kitu bae da moal ngeunah kana hate. Nu akhirna moal bener badami teh. Da hate teh henteu teteg ayeuna mah kieu we nyai lah. Tadi teh nyai nyebut-nyebut sobat akang nu geus beunghar. Memang bener akang teh boga keneh ari sobat mah. Tapi akang teh teu ngarasa yakin lah. Nah maneh teh bisa nulungan atawa moal. Tak ieu nu jadi pikiran akang teh. Jigana mah ngarti meureun nyai teh. Oh nya teu naon atuh. Ari ulah munah maneh mah atuh naha? Keunah kuring rek nyebut akang. Tapi sing bener badamina ngarah jadi mangpaat. Kieu Kang ieu nya perkara sobat akang mah tong waka dipikiran namun teu puguh mah. Datangan we heula ka ditu, heug terangkeun heula ka manehna kasusah urang. Tangtu meureun sahenteuna we. Ari geus kanyahoeun mah bakal mikir. Urang teh lah yang dibere beas lain. Atawa parena hayang dibere pagawean we ngarah aya pausahaan tak kitu Kang maksud teh. Tah nya bener atuh kitu mah. Jigana alus mun kitu mah. Tapi kumaha lamun manehna teu mere pagawean ka akang. Sabab da sobat teh baheula waktu keur sarua sangsarana. Da mah geus lain-lainna deui atuh. Batur mah geus beunghar ari urang kieu keneh. Cek Mang Ronyok. Jiga nu hariwang jeung kurang kayakinan. Bisi sobatna teu narima. Ulah waka ponok pangharepan atuh Kang, sagala rupa ge ulah mopo memeh manggung ye. Ulah mopo memeh nanggung, ulah kumeok memeh dipacok. Jalankeun heula we sing bener dangke ge bakal kanyahoan hasilna. Ari cekuring mah tepungan heula ka imahna, heug ngomong sing alus. Caritakeun kaayaan urang nu sabener-benerna.
Dari urang mah bisa tangtunya angeun gerak. Dari urang mah bisa ngomong mah. Oh nya iraha atunya. Mang Ronyok gagaroan sirahna. Nah, ke iraha. Ayeuna mun pang isu keneh. Anak loba teuing pikiran ulah sok dilamun teuing atuh matak teu hasil. Waktu teh kalah kabeh aku cicing ari kitu mah. Moal aya gunukna. Tapi saha atuh? Ngaran sobat akang teh pantar kumaha jelemana jeung di mana ayana da kuring mah teu nyaho. Teh mah lebih hati jiga nu panasaran. Lantaran can nyaho nu jelas manehna oge kakara nyaho bejana bungkul jeung saliwat deui. Harita para mitra Mang Ronyok tuluy nyarita deui. Boga atulah akang rek init ayeuna ka sobat akang. Eta ki sobat teh ayeuna di lemur luhur nyai. Jeung deui jiga nama salemur jeung nyai teh baheulana atapan kula warga nyai ge di ditu lain. Ya urang ditu tapi ulah nyai-nyai teh atuh lah. Kumaha carana we ngara pantes kawas kabolon we mengeng nyawa atuh da ngadengin oge. Cek di hati bari jebi. Ulah sok salah dipikaheman akang teh geugeut ka maneh teh. Ulah maneh atuh. Nya kudu kumaha atuh. Ini segala salah ieu mah. Mana ibuna atau manehna? Sok kumaha we atuh nu meujeugna ulah nyebut nyai daerah kawas bolon we. Jadi naon teh lah. Kumaha kitunya? Jadi lah era gitu disebut nyai teh. Ngomong jeung pamajikan deh meni hararese. Tapi teu naon lah. Kiatu ibuna ieu nya akang teh boga sobat saese ngaranna Bah Lemud. Manehna teh ayeuna ngageugeuh di lemur luhur eta Bah Lemud teh. Baritona mah sangsara jiga akang. Malah leuwih ti sangsara sagala rupana teh ngandalkeun akang we. Tapi ti saprak manehna papisah jeung akang, Bah Lemud jadi beungar. Tainat ditepungan ku akang. Tah geuning Kang. Ieu mah tuh gara tepungan. Oh nya arek ieu ge. Pake beresan papakean teh. Ulah tulus punung kamali lah. Akang rek disalin heula ku baju rada bener meusan. Tema Mang Ronyok bari terus nangtung bari sup ka kamarna. Didinya ganti baju tenang naker ari biru hati. Meresan deui papakean anu geus dibudalkeun. Tina pago sanggeus beres diuk ditepas, bari ngadaguan salakina nu geus mimiti rada eling. Geus daek ngadenge kana omongan pamajikanana. Teu lila torojol kaluar ti kamar make baju kampret hideung lalayu sekar. Calana komprang meni ngagober diikat ku totopong rawing tungtungna. Gap kana bedog nu ngagoler dina umpak terus disoren. Upek daguan heula nya nyai akang rek usaha ayeuna ieu. Susuganan we Bah Lemud karunyaeun ka akang manehna bisa ngabantu kana kasusah nu karanapan ku urang. Tapi ulah pohonya. Lamun akang datang sampakeun ieu ku buin nu alamisnya jeung cai kopi nu pait lah. Teh Mang Ronyok bari kaluar tina tepas. Jerut kana golodog biru hati meni keru. Buka kopi ti mana? Biasana ge teh daun geuninganan. Teh daun barang itu. Oh lah keun mulai teh tubruk itu naon-naon. Leos Mang Ronyok init bari ngagandeurang. Najan hirupna sangsara ari gaya mah teh eleh ku batur. Lempang ngageblay bangun tenang. Malah menidangah bangun gagah sanggeus jauh ti imah torotot ngaheot. Kumaha atuh ari bihati para mitra. Bihati melong nepi ka lesna. Lesna leungit hartos teu katingalina Mang Ronyok. Sanggeus salakina jauh naker manehna asup ka imah bari ngomong sorangan. Heueuh nya muga-muga we sing hasil atuh. Da ceuk manehna mah cenah beunghar Bah Lemud teh. Malah ceuk batur ge jegut pisan tapi kumaha mun teu daek nulungan ka aing. Cilaka we meureun nya. Moal leungit kasusah teh meureunan. Bihati terus beberes deui di imahna. Malah masa sapu diburuan oge. Dituluykeun ayeuna mah hatena rada senang meusan lantaran salakina geus rada eling henteu kawas biasana. Poe eta mangrupa cikal bakal anu mawa harepan
susuganan salakina bisa ngamimitian hirupannya. Ari mangronyok para mitra harita teh kebat maju ka pedebek weta. Ngajugjug lemur luhur nu pernahna digulampeng pasir hoje belah wetan. Poe eta kacida hegarna langit lenglang taya aling-aling. Ari panon poe geus beuki luhur bae panas tambah moreret keur meujeuhna manceran. Lemur luhur masih keneh sadesa jeung lemur Cilangkap. Ngan misah lemur bae sarta masing-masing diurus ku tua kampung. Kirawan ciliwat lohor, mangronyok anyog ka lemur luhur, da memang tepati jauh ngan ukur kahalangan ku pasawahan anu ngampar. Malah di tengah-tengah ngamparna pasawahan teh ngebat jalan desa nu nepungkeun lemur Cilangkap jeung lemur luhur. Kuliwat harita, mangronyok teh mengkol katebekan cakakenca. Terus rada nanyak meusan ngaliwatan kebon bako. Akhirna mah nepi ka hiji pakarangan nu pinuh ku tangkal gedang jeung jeruk gede. Di pakarangan imah kacidati iseunana malah mah panto pakarangan genutup jiga teu aya jalmaan atureg mangronyok beureun heula. Luh, jiga-jiga si abah teh ka mana nya? Tapi urang buktikeun heula bisi keur di tukangan imah. Sabab sok ngeuretan bako di tukang si abah teh. Cek mangronyok bari mukakeun panto pakarangan. Blus asup ka imah bari luak lieu tarat reret nempuan gedang nu baradag geus aya nu koneng. Hari jerukna garantung mata kabita. Lempang teh teu bisa jongjon jiga bangsat nu keur neangan palingeun. Barang keur jongjon kitu, berai panto hareup muka torojol aya hiji lalaki nu pangawakanana pendek busakal. Sirah gunul meuni herang, eta teh badegana bah lemud. Nucan apaleun ka mangronyok atuh barang nempos semah rarat reret kana gedang manehna curiga. Tirilik nyampurkeun bari kakerot amarahna cigana mah nyangka bangsat ka mangronyok barang geus deukeut panon buncelik hauk nyentak. Bangsat. Rek naon sia kumawani asup ka pakarangan ieu? Di dieu mah teh nu kumawani asup sia lamun teu diidinan. Tapi nah sia ari sampean cologog teh hat? Nyingka sia? Cek eta lalaki. Bari panon molotot pereup meuni buleud. Siga nu ngajak gelut puguh we tumerapna ka mangronyok mata kaget. Manehna unur-unuran bari colohok semu heran sabab nanjat ka imah sobat ge geus 11 taun tara ninca kadinya. Sedengkeun bah lemud baretona ngatrok bae kanu jauh. Samemeh nyieun imah di dinya sok usaha ka lemur anu jarauh. Boro-boro pikeun badegana. Nah, ngajan bah lemud ge jigana mah moal pati apaleun. Ke. Nah, maneh ngomong teh meuni rarangu kitu. Abong bibir teu diwengku, abong letah teu tulangan. Ngucap janji heuai we nyarita teh sakacumplang-campleng. Jiga nyiru romeng sia, nah baheula teh dipapadahan ku paraji. Hayang dikampleng sia ku aing ha? Cek mangronyok. Bari ngagilirkeun perah bedog. Manehna ge amek di kitu-kitu teuing mah da teu rumasa rek ngabangsat. Ngan ari asup teu bebeja mah memang rumasa. Ari nu dicarekanana jiga nu kasindiran beungeutna meuni geuneuh. Kumawani ngahina ka aing? Na teu nyaho sia karan kami ya? Ya si kampleng jago lembur luhur da. Nu geus dipercaya ku bah lemud. Aing nu purah ngajaga imah teh. Nah sia kumawani? Hayang ditanya ku aing? Atawa hayang ditarok tarang sia ku bedog? Serepet eta jalma ngalugas bedog meuni ngagurilap katojo ku panon poe. Tapi mangronyok ge para mitra memang bedog bedegong deui. Heuras teh kalah kadilawan ke heuras serepet maneh lagi ngalugas bedog mendingan sakilat bari pok ngomong. Kutan ngaran sia teh si kampleng. Paingan atuh gabeg bibir teh meuni barang ngeong we jika bibir kaleng romeng sia. Banges ganeng sia lah. Waduh. Kurang ajar rasakeun bedog aing sia. Sabrut si kampleng narajang. Bedog meuni ngahiuk bangbaraan tapi mangronyok teu diantep. Hiuk tang bedog jadi adu. Seak si kampleng narajang kana suku tapi tetap katahan keneh ku mangronyok. Akhirna ger tarung merebutkeun paisan kosong. Ieu mah pedah duanana sarua burungna. Ngan untung para mitra, keur kitu teh torojol aya nu datang hiji jalma jangkung gede. Godeg meuni rabok ngan kumis gunul horeng bah lemud teh. Puguh we kaget nemponu tarung teh terus nyampeurkeun meuni ngagegak. Hop. Nanaonan ieu teh ngadon gelut di pakarangan kami? Kumaha mun tangkal gedang ka sahabat bedog?
Saha nu rek ngagantianana? Dasar jelema teu baroga cedok sia. Ngan bisa ngaruksakna we wungkul hirup teh. Ceuk Bah Lemud bari nulak cangkeng. Atur reg nu gelut teh eureun para mitra duanana ngareret ka Bah Lemud. Ari Mang Ronyok geuwat harita teh ngasupkeun bedogna. Wilujeng tepang bah lah menilali deui ka kuringnya. Ieu teh nu ngaran si Ronyok teh anu bareto sok disebut si Kewod. Ku Abah mah geuning. Kebeneran teuing puguh aya cucurut anu ngajak gelut bah. Saha ieu teh? Ceuk Mang Ronyok para mitra sadaya. Kituna teh bari ngasongkeun dampaleungeun. Ngajak sasalaman aturada colokok Bah Lemud teh. Akhirna gap nampanan anu sasalaman bari melong kana beungeut Mang Ronyok lila-lila inget teu. Oloh, geuning maneh nyok. Masya Allah, sugan teh lain maneh atuh. Naon sababna ngadon gelut jeung si Kampleng euy? Apa nya teh bujang abah nu satia ngaranna si Kampleng? Ngadenge kitu para mitra. Si Kampleng kerung terus ngasupkeun bedog kana sarangkana. Panon mah melong anu keur sasalaman tuluy unur-unuran. Gawena melong ka Mang Ronyok diteuteub ti luhur nepi ka handap. Ieu teh bener bujang abah? Mang Ronyok nunjuk ku jempol. Bujang abah. Sok sasalaman euy ulah Garut pamali. Bet kawas di pakalangan tarung we. Narima semah teh ku bedog euy. Ceuk Bah Lemud bari ngareret ka si Kampleng seuleuneu si Kampleng ngadeuketan ka Mang Ronyok. Sok ngajak sasalaman bari manggu. Punten atuh Mang Ronyok lah hampura kuringnya. Dapunganna tuh memang asup ka pakarangan teu bebeja heula. Jadi we disangka bangsat ku kuring. Hampura nya Mang ya. Ceuk si Kampleng bari seuri. Horeng bager ari geus dikenalkeun mah. Atuh da teu aya jelmaan rek amitan heula teh sabab meniti iseun tadi mah taya pisan nu katempo. Panyana teh areuweuh we. Temal Mang Ronyok bari seuri pok ditempas ku Bah Lemud. Geus danggeus lah. Jeung deui bongana we Mang Ronyok atuh. Kasoba teh joledar pisan meuni welasan taun jara ulin. Ari panyana kuring mah mamang teh ngumara kanu jauh. Nyaba ka kota atawa ka mana we atuh. Mun nyaho deukeut mah meureun rek nganyang kuring deh. Nah di mana ari Mang Ronyok teh ayeuna? Tadi lemur Cilangkap. Apa sadesa jeung ieu piraku abah teu kenal ka kuring aya di dinya. Kacida teuing abah mah. Cek Mang Ronyok bari tutunjuk hatena ngarasa salempang. Sabab Bah Lemud api-api bae padahal mah pasti geus ngadengi ari kana ngaran-ngaran bae mah meureun. Najan misah lemur ge da teu jauh. Ngan pedah Bah Lemud mah tara ka mana-mana. Di Cilangkap. Nah, aduh sarua we jeung sapa nyaweran? Nah, mun itu apa euy? Tabaku geus kolot atuh da maneh teh ayeuna mah. Da bare teh mah basa baturai teh ngora keneh. Tapi keun we lah geus kitu nyatana. Yuk urang ka jero, urang ngobrol ame salse. Leos Bah Lemud init ngadeuketan panto hareup. Da pakarangan teh lega jeung pinuh ku tatangkalan kayaning gedang jeung jeruk. Malah aya tangkal rambutan jeung jambu air. Hieum di dinya teh malah sora manuk ge nepi ka recet. Tekung silila di antarana para mitra. Mang Ronyok harita teh jeung Bah Lemud geus dariuk di tengah imah. Ngahaja di dinya teh para mitra ngarah buni cenah bisi aya semah sejen anu ngaganggu. Sedengkeun si Kampleng teu pipilueun ngariung terus we ka tukang rek digawe nuluykeun hanca tadi. Keur kitu kurunyung hiji budak awewe bari mawa susuguh kayaning cai enteh jeung kulu bisi kinangka. Atuh colohok Mang Rohong teh sabab nganjang kadu beunghar tapi disuguhan ese nangka. Uluh. Ningtos kaungan putra abah mah nya sabaraha hiji sadayana teh bah. Muni baru lihat gitu doh mentak resep eta putra teh. Cek Mang Ronyok bari nitip ka budak awewe. Umurna kira-kira 10 tahun. Tapi nanya nama bari nyiniran ese nangka untung Bah Lemud teu ngartieun. Geus boga euy malah geus 3 kabehana teh. Tapi nu galede mah euy teu baretaheun di dieu lah di dunya kalah ka maraot. Ieu we si bungsu nu bakal panjang umur teh. Umurna mah kakara 10 tahun leuwih. Ari maneh geus boga sabaraha hiji bati teh nyok? Bah Lemud balik nanya. Nya bah kuring mah balik jinis we padahal malah geus lila babarengan jeung pamajikan teh. Lengoh keneh eta peda can boga keur marawanana meureun. Can boga imah-imah acan kuring teh bah. Pokona mah can dipercaya ku Nu Maha Kawasa.
Ari ieu pamajikan Abah kemana itu yang menijempling kieu Mang Ronyok liwak lieu gae teu ya Abah teh geus lila ngaduda euy da anak Abah nu bieu kakara umur 1 tahun basa indungna maot teh ngan Abah teh bulan hareup boga rencana rek kawin we sugan pareng kitu tah tapi can dipaheutkeun sabab itu geus boga anak rada badag anakna teh artina mah nunggu disatujuan ku anakna cenah geus lah ulah nyaritakeun kitu bisi karugrak Abah teh boga hiji riwayat anu matak sedih kana hade teh ayeuna mah Abah rek nanya ari Mang Ronyok teh aya naon pangna datang ka Abah atuh nya sakadarek nepungan bae atawa aya perlu nu sejen pek atuh ayeuna mah geura caritakeun mung beungsa se ulah ka ngobrol nu teu puguh nu pentingna we heula atuh teh mah Abah lemud jiga nu mung nyaritakeun perkara kulawarga kawas nu sieun jeung loba kapaur kalah nanyakeun kana pamaksudan Mang Ronyok atuh bungah we para mitra ditanya kitu mah Mang Ronyok teh da memang aya perlu anu penting kieu bah kuring teh memang aya perlu datang ka dieu teh lain lantung tambuh laku lain naon teh kairing ku cai kieu ceuk paribasana tapi aya hiji hal anu diseja nu geus jadi tujuan tibe dituna mula nya tapi sateu acana ngaguar hal ieu teh nya langkung ti payunya hampura we nu kasuhun kitu tah bilih bae ku datangna kuring ka dieu teh matak ngaganggu kana katentraman Abah untung ngaganggu nakeurna naon atuh kadatangan ku maneh nu kasebut sobat make ngaganggu sagala pokoke teruskeun kumaha maksud teh nya nuhunna tuh bak ieu atuh salajengna teh nya atuh sabada munut di hapura tina samudaya ning kalalepatan sim kuring teh sejang haturkeun rebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan margina tos gasik ditampi enggal dipariksa tina perkara pamaksudan aisa perkara sim kuring teh seja silaturahmi bakat koyong tepang we jeung sobat lami atuh kaduana perkara sim kuring ngahaja ka Abah teh ngadereus rehna aya kapentingan nu kalintang pentingna nanging penting sote ceuk diri kuring dari kamu Abah mah bae teuing ai sim kuring mah teu wantu neguh kitu tah da kitu maksud teh mah ceuk Mang Ronyok siga nu asa-asa eureun heula nyaritana para mitra mulia kumaha atuh para mitra sabada harita teh Mang Ronyok nyarita sabada Mang Ronyok nyarita Bah Lemud tuluy ngajawabnya syukur atuh ari boga niat nepungan Abah mah mana kitu ge Mang Ronyok teh ngaku kene sobat ka Abah teh meureun tapi palebah kapentinganana can kaharti Abah teh narek naon atuh pok geura jelaskeun Bah Lemud rada kerung pipikiranana geus bisa neguh pasti sobatna teh rek menta pare atawa beas atawa rek nguyang da kitu biasana nu miskin kanu beunghar mun teu nginjeumnya menta kitu sote ceuk pikiran Bah Lemud da manehna mah rada pelit ku rezeki sok hayang untung sorangan nya nuhun ari kersa ngabandungan mah bah kieu geura ieu baheul ari kuring teh wak cabalaka teh ngarah babari ka harti kuring teh bah ti saprak paturai jeung Abah teh hirup teh lain nanya kalah ka nyirorot we ka hanap nu akhirna beuki lila teh lain beuki senang kuring teh tapi kalah ka beuki ripuh tah kulantaran kitu ayeuna ngahaja nepungan ka Abah teh lamun nya mah Abah ngaku kene sobat ka kuring cik atuh tulungan kuring teh bah bere pijalaneun sangkan kuring bisa usaha kumaha we carana mah da kuring teh lain rek menta atawa nguyang tapi rek menta pagawean keun bae jadi purah neangan cai ka sawah ge atawa purah nyiram jeruk pokona mah asal boga pagawean we ulah nganggur teuing kuring teh sakitu maksud teh bah punten we huleng harita Bah Lemud ngahuleng manehna asa bingung narima caritaan Mang Ronyok lantaran teu jauh tina sangkaanana eta semah aya pamenta ka manehna Bah Lemud can waka ngajawab kalah kangupat dina jero hatena teu jauh dina taksiran jalma model kieu mah rajin teh datang ka ai aya pamenta
Tapi kabenerannya si Kampleng gawena loba teuing. Sedang pagawean di sawah kacida lobana. Mun kitu mah bisa diwa. Gunakeun sina tunggu pare we di sawah, cing urang tanya. Bah Lemud ngusap beungeut heula terus nginum kawas nu hanaang bari pok nyarita. Kahati mun kitu manyok. Jadi maneh teh pangna datang ka dieu teh rek minta pagawean beureum nya. Bah Lemud melong ka semahna. Sumuhun teu lepat bah kitu pisan maksud teh. Tah syukur atuh. Syukur. Keun atuh urang usahakeun euy. Memang abah ge hayang nulung kanu butuh, hayang nalang kanu susah. Ngais kanu miskin ngabantu ka jalma nu keur bingung, nyaangan kanu keur poekeun. Tapi hayang kana naon atuh gawe teh nyok, jeung bisa naon maneh teh atuh. Naboga keahlian atawa henteu? Tah kitu leres bah. Ai hayang mah digawe teh kuring teh nya lah kitu ngan teu boga kabisa, da tara diajar atuh bah. Ukur kana mikat manuk kabisa teh. Tapi bisa jadi pegawai abah mana jadi titah ngorejukut kita ae kuring teh. Pokona mah asal aya hasil we lah. Sebab kuring teh boga pamajikan kudu diparaban, tak ieu we nu penting nama, cek Mang Ronyok tegas. Lamun kitu mah kudu matuh di dieu atuh. Ngara bisa digawe jika si Kampleng. Kumaha mun cicing di dieu daek henteu? Oh, ahli mah tuh bah. Keun barek diburu ti lemur Cilangkap we da teu jauh. Di jalan moal kungsi 2 jam ari lempang rusuh mah. Mang Ronyok mungeun ari cicing di dinya mah da moal puguh. Ya teu nanaon atuh kitu oge. Teu nanaon. Ngan, kieu atuh lain namanya. Lamun nyan hayang digawekeun ku abah rek dibere pagawean. Sarta buruna dibere unggal minggu. Tapi tang duwe da moal loba gawena ge babari. Kumaha daek mun tunggu pare di sawah, da sawahna dekeutkeun ka lemur Cilangkap. Ya mangga bah, tapi nunggu kumanya nah loba bangsat atawa kumaha ye. Jeung naon nu ditungguanana, ceuk Mang Ronyok bungaheun pisan. Lantaran aya harepan kana hasil. Kieu Mang. Di sawah teh keur loba hama, nu panglobana mah beurit. Eta beurit teh kacida pisan jahatna. Sabab lain hiji 2 atuh tapi aya rebuna. Lamun beurit teu katalingakeun teh tangtu pari abah bakal lebur ku beurit. Taina syukur pisan Mang Ronyok hayang digawe, pek we tungguan pare abah di sawah. Panggebahkeun beurit cina jarauh kitu tah Mang, enteng gawena teh. Tunggu beurit. Mang Ronyok rada ngajenghok bari coloko. Nya kitu. Nungguan beurit bisi ngaganggu kana pare. Ku Mang Ronyok kudu dijaga, digebahkeun. Dibeberik di sia-sia sina jauh. Kumaha sanggup lamun gitu? Lamun sanggup syukur, atuh lamun teu sanggup mah nyawayahna we mah diwereh pagawean da sabab geus aya si Kampleng di dieu. Ya, sabaraha kotak sawahna balah? Aya kana 5 kotak? Mang Ronyok kalah kamalik nanya, timbul rasa cangcaya dina hatena rada hoream. Saeutik ukur 2 panjer. Mun dikira-kira mah jigana aya 1000 watak lah. Kitu 1,5 hektar meureun ngan sakitu we nu kudu dijaga teh kitu. 2 bau sawana teh. 2 bau? Bating lega-lega teuing bah. Lega teh lamun dibandingkeun jeung nu saeutik. Jawab Bah Lemud bari seuri bangun reueus. Malah sawah teh leuwih ti sakitu da puguh lain satempat bae. Bah Lemud mah sawahna teh di sababaraha tempat. Ari Mang Ronyok ngajenghok deui bae, ke ari tungguna beurang atawa peuting bah? Isinya tang tu we peuting da beurang mah teh sabaraha loba. Jeung sok ditempoan ku si Kampleng. Abah teh hariwang sabab ayeuna mah jadi loba beurit di sawah teh. Macak bingung meranganana. Cigana moal panen ayeuna mah mun teu ditungguan deui. Tah kitu nyok, ceuk Bah Lemud bari pepeta. Atuh ngahuleng dewe Mang Ronyok teh lantaran ngerasa reuas ku jawaban Bah Lemud anu netelakeun pagaweanana. Waduh, riweuh lamun kitu mah atuh bah. Kumaha nungguanana sawah 2 bau kitu. Kumaha mun kuring digotong ku beurit pan lapur bah. Nya kumaha we atuh carana mah sabab ngaran-ngaran digawe teh teu anu babari kabeh ge. Kudu we aya kasulitan atawa pagawean nu berat jeung nu hese. Moal aya nu babari pagawean mah. Sabab sagarupana kudu diolah ku urang.
Moal ge disebut pagawean atuh ari eueuh pigawean mah teh. Eta mah daek we syukur atuh lamun teu daek nya wayahna we atuh nya. Nya teu naon lah, keun belah urang pigawe we susuganan kajaga. Jeung ieu sugan we beurit teh eueuh ari aya jalma di sawah mah. Tapi kumaha buruna ieu bah jeung sabaraha perak mun diukur ku duit ye. Sabaraha kilo lamun diukur ku pare, sing puguh we ti ayeuna papaitan. Ngana bisa laporan ka pamajikan babakuna mah jeung di ameh aya puguh arep-arepkeuneun jeung puguh mikiranana, ceuk Mang Ronyok bari melong. Hatena rada ratug jiga nu sieun tapi oge ngarasa bungah di lantaran boga pagawean. Kieu we atuh nyoknya. Saminggu ku abah dibere pare 10 kilo. Ngan pagawean kudu sing bener. Unggal penting kudu dijaga sawah teh. Utamana mah ti mimiti sareupna nepi ka biji panon poe gitu. Lamun aya keneh beurit nu kumaha ngaganggu kana pare, gaji mana dipotong gitu. Sakitu we aturan mah. Jadi sabulan teh meunang 40 kilo gitu tah. Ceuk bah lemud teu kireum-kireum. Eta mah jiga nu tah sangsara we ka Mang Ronyok. Sabab pagawean can puguh kacabak 1000 bata atau 2 bau teh. Moal katalingakeun kabeh. Sedengkeun beurit kacida lobana atuh sajabana ti kitu. Lamun aya beurit anu ngaganggu kana pare gajihna bakal dipotong puguh we mata krieut jangar. Mang Ronyok mending ngajenghok harita teh. Lantaran berat teuing syaratna. Memang ari gajihna mameujeuhna sabab 10 kilo pare teh cukup keur dahar saminggu. Tapi lamun dipotong mah lapur atuh moal cukup keur saminggueun. Nya teu nanaon balah. Keun we lah nyaho beres we abah mah lah. Sok atuh geura aturan di sejenna. Geura tuduhkeun sawahna keun rek dijalankeun kalayan hade asal gajina kudu bayar ti heula. Sakueu teh kuring mah bah. Sigana teh bakat ku pusing meureun mikiranana. Mang Ronyok langsung ngenyanggupan sabab embung loba mikir. Perkara pagawean mah kumaha engke bae, kitu ceuk pikirna nu matak teu loba omong deui. Nya minang katanda jadi teu naon-naon ku abah dibere pare 10 kilo keur gaji saminggueun. Ngan kudu ngamimitieun digawe penting engke. Sawahna bakal dituduhkeun ku si kampleng, da deukeut tuh jeung lembur teh di Cilangkap mah. Digana bisa diburu ku maneh nyok. Ari aturanana nu sejennya, omat sing bisa ngawaskeun sakabeh pare abah. Mangkani geus aya beurit ye. Jeung keur bener hejo ye pare teh. Malah pojok belah kaler mah geus koneng cenah. Tapi aya oge nu kakada rampak. Da kulantaran kitu bakal bahaya gede mun diserang ku si monyong. Abah bakal gagal panen. Tapi lamun dijaga mah beuritna cigana moal rugi teuing kitu tah. Da moal hawak teuing beurit teh meureun. Ngan sajabana tinggal jaga pare oge kudu ngalah beurit. Maneh teh nyok. Ku abah rek dihitung buntut, sabuntut sasen, 10 buntut 10 sen. Lamun Mang Ronyok bisa newak beurit 1000 buntut sapenting ku abah bakal dibere 10 perak. Teu apan untung deh. Sakitu teh aturan anu sejen. Ngan di sagijireun ti eta lamun pare abah kaganggu keneh ku sakadang beurit, tangtu gaji maneh dipotong kitu we kumaha kaharti? Ceuk bah lemud meuni teu kira-kira ngomongna. Tapi para mitra ku Mang Ronyok harita teh geus teu dipikiran. Pokona mah nu penting mah digawe. Pok ngajawab asal disada beres bae lah. Tangtu kuring bakal ngajalankeun sakabeh kawajiban nu diparentahkeun ku abah. Tapi abah ulah jaliri janji pikeun mayar nya. Geus moal atuh moal jaliri janji abah mah. Pokona mah asal aya bukti we kalaya nyata. Atuh bawa buntutna ka dieu tangtu ku abah dibayar sakitu we. Beres lah. Keun urang jalankeun. Jadi mimiti peuting engke kuring digawe nya. Jadi pagawe abah. Sarta boga kawajiban pikeun ngajaga pare di sawah. Jeung dia boga hak pikeun narima gaji mangrupa pare 10 kilo. Dina waktu saminggu kitu meureun nya. Tah bener. Tapi sing inget kana kawajiban teh digawe sing bener. Da ku abah ge moal burung diuruskeun. Moal nepi ka lengoh pokona mah. Nuhun atuh bae lah. Sok bela bayar 10 kilo rek dibawa balik ayeuna keneh. Majikan geus saminggu ieu minta kejo ye. Wayahna we lah ulah liat teuing bah. Cek Mang Ronyok bari pepeta. Terus bah lemud nangtung leos ka dapur remuh semurusuh. Teu lila geus balik deui bari dibarengan ku si kampleng dek dariuk bangun tenang. Ieu, Pleng. Ari maneh teh dibere tugas ku apa?
Kahiji kudu ngaluarkeun pare 10 kilo terus pasrahkeun ka Mang Ronyok. Ari kaduana ayeuna pisan maneh kudu warang ka lemur Cilangkap jeung Mang Ronyok. Saterusna kudu mere nyaho ka Mang Ronyok tina perkara sawah Abah di ditu. Eta sawah ku Mang Ronyok rek dijaga ngarah palena teu beaku sakadang beuri. Ari maneh geus teu kudu ka ditu deui. Sing jongjone ngajaga di sawah dadap. Da di Cilangkap mah geus aya Mang Ronyok, tak kitu tugas teh Bleng. Bah Lemud nerangkeun parentahna. Atuh meuni bungaheun si Kampleng teh sabab pagawean ngurangan pok nemalan bari suraseuri. Hehe. Nuhun atuh bae lah. Kahari atuh lamun kitu mah. Yakin lah Mang Ronyok mah lain saya mah atuh tapi tamu. Hehe. Sabab nguntungkeun ka kuring. Ngurangan kana kewajiban kuring, mangga bah lah bari dijalankeun sadayana. Nanging kedah irah ngaluarkeun pare teh. Si Kampleng neuteup kadununganana. Oh, jeung we ayeuna sadiakeun di dieu yeung gerek dibawa ka Cilangkap. Ngan samemehna bejakeun heula ka anak Abah. Mawa supan cau kitu. Keur nyuguhan sema karunya tah. Can ngopi teh ban. Cek Bah Lemud tenang nakal. Jika nu teu boga niat pikeun ngahormat ka sobat, malah si Kinang kage can ditoel-toel acan ku Mang Ronyok. Lantaran asa teu pantes cenah para mitra. Dinu beunghar disuguhan kitu komode ieu mah sasatna sobat keneh. Maaf permios atuh. Si Kampleng terus ilit ari Mang Ronyok mah teu loba omong cicing bae bari ngupat dina hate. Eta si Lemud. Kena geus beunghar eta ka sobat ngan ukur kunyugat ku si Kinang ka. Jeung cai teh. Horeng kieu ari kalakuan Bah Lemud palingan tereh beunghar si kasabalanda atuh. Sabab bisaan pisan ngirit kana hakaneun teh. Kumo kana duit na beureun kecerehet. Nu kieu meureun basa India merege hese teh. Tapi najan sobat ieu ari. Cap jahe mah lah. Kaya salah na ku aing diwara. Jelema merege hese mah sia lah. Bisa merengkeleunya cenah ieu. Teuing sia lah diperes ya ku aing. Ya kudu digawe ngajaga pare 1000 baca mah sakecida teuing atuh. Itu make aturan, gampang gitu malah. Bisa sesuatu lamun dipikiran, lamun jalankeun mau babari. Tak naon hees disaung. Pan beres meureun saminggu digaji. 10 kilo lumayan. Cek hate Mang Ronyok bari melong kana teko nu dak kieu. Ari Bah Lemud lain neuteup kana meja tapi melong kana lalangit imah jiga nu keur mikir. Teu lila antarana kurunyung anak-anak Bah Lemud datang deui bari mawa kulu si Kinang ka sapiring deui. Ditambah ku seupancau butitina, atuh teu matak saresep ka tempona ge boro-boro hayang ngadahar. Mang Ronyok ge lamun teu inget imah batur majigana disepak susuguh teh, tapi cek nafsu kitu sote dari prakna mah henteu cenah para mitra. Kop geura ngopi heula ka dinya nyok. Lumayan euy. Aya seupancau yeuh. Da biasana mah teu aya hakaneun di wati gedang atah. Sok atuh ka dinya. Mangga Bah, turun lah ka tampi. Temal Mang Ronyok bari mangut tapi henteu ari ngopi mah malah cai entah ge teu diinum. Ngan untung samemeh aya deui nu nyarita kurunyung si Kampleng datang bari ngajingjing pare 2 geus. Cenah mah 10 kilo teh. Tapi teu kanyahoan bener henteuna da ngilo ge teu kanyahoan ku sasahana. Tah ieu parena Bah, kumaha salajengna Bah? Cek si Kampleng bari melong kadunungan. Nu ditanya melong heula kana pare terus kerung. Jiga nu kurang panuju pok jiga nu sieun rugi. Teu leuwih teuing da Bleng. Moalnya euy 10 kilo mani 2 geus gala dek. Buah-buah leuwih Bleng. Bener siang ilona. Iyalah. Terus pemanggal tuh kilo dek ku Abah. Oh teu kudu lah. Da kudu ani geus yakin. Mapek atuh geura dangdan kadinya terus milu ka lemur Cilangkap. Tuduhkeun sawah ka Mang Ronyoknya. Cek Bah Lemud bari nunjuk ka Mang Ronyok bari rada baeud. Mangga Bah. Tos siap ge lah mung kantun mios sungkul. Ya tuh Mang Ronyok lah, urang miang ka lemur Cilangkap, da geus siap kuring mah. Sabab ngarasa bunga boga babaturan anyar hampura we tadi kuringnya. Lah kurang sopan gitu teh. Oh, ieu Bleng urang ini teh. Nuhun Bah, permios Bah. Cek Mang Ronyok jiga nu punung. Sok ngajak sasalaman heula ka Bah Lemud. Ku Bah Lemud ditampanan bari ngajawab. Oh, beral atuh Mang, sing bener digawenya. Ngara buluna tereh naek deui. Sarta sing nyane wak beuritna ulah aya nu kalabur. Mangga beres lah. Keun urang tewakan beuritna urang sate. Walaya nu nyesa lah ku abdi mah tangtos bakal digiringkeun ka bumi Abah.
Sing seueur we lah saya gi artosna nya, jeung samarana urang rujak, urang sate. Moal burung raos geura, cek Mang Ronyok jiga nu keheul. Gap kana pare dua gegeus terus kaluar ti imah. Ari Bahlemud colohok ngadenge caritaan Mang Ronyok tapi teu kaburu nyarita. Lantaran Mang Ronyok geus kaluar manten dituturkeun ku si Kampleng. Akhirna duana ngagardig ningalkeun imah Bahlemud. Gancangna carita para mitra, Mang Ronyok jeung si Kampleng geus anyog ka lembur Cilangkap. Malah geus aya di pakarangan imah di dinya geus nyampak Bi Ruhati nu keur ngadaweung dina Bang Barung. Puguh we barang nempo salakina datang bari mawa pare ka cida bungaheunana. Euleuh, geuning akang sumping mangga calik atuh. Aduh, jeung nanti meni menang pare eta jigana mah pamasihan ti Bahlemud beureu nya. Mangga kalebet sadayana. Aduh, ke saha teh Kang Ronyok saha teh? Cek Bi Hati. Bari nangtung panon melong ka si Kampleng. Nu nyerengeh ti tadi kene. Bu, meuli sok marak pokitu rinanya teh hiji-hiji atuh. Ngarah babari ngajawabna wayahna lah moal anu dijawab. Anggur mah geura tarimakeun nya rezeki yeuh. Pamere ti Bahlemud teh teh bageur euy boga sobat teh. Meuni mare pare sagala ka akang teh. Sadiakeun susuguhna ibuna. Aku semah yeuh karunya yeuh. Capeun tas leumbang jauh. Oh, tamu ti lemur luhur painten nya. Bagi atuh mangga calik mangga. Aduh, mana teh saha atuh nya? Meuni asana mehan tepang mangga. Nepangkeun heula atuh sim kuring pun Ruhati, pamajikan Ronyok. Cek Bi Ruhati. Bari ngajakan sasalaman gep ku si Kampleng di tampanan. Nuhun Bi, kuring mah pun Kampleng bujangna Bahlemud. Aduh, nuhun atuh mangga linggih mangga. Ruhati someah naker. Kawas ni bunga boga semah lantaran nambahan baraya. Bisa aya batur pakeun pakukumaha. Ari Mang Ronyok geus unggah pangheulana gek diuk dina palupu. Bari nyarane kana bili. Sup si Kampleng ge asup bari gek diuk. Ari Bi Hati terus ka dapur bari ngajingjing pare. Teu lila geus balik deui bari mawa cai enteh sateko ngan wadahna teu make gelas da teu boga. Aya hiji geus songhek bibirna. Atuh kapaksa we ku batok nu geus laleuci retur cur di cician cai enteh teh nu leko. Naon lalawuhna tuh euy piraku cai wungkul. Mang Ronyok hayang nyuguhan ka si Kampleng tapi teu aya suguhkeunana. Ngan saukur cai enteh dina batok. Tapi si Kampleng surti lantaran ku nempo kaayaan di dinya geus bisa neguh. Yen Mang Ronyok teh hirupna masakan. Tapi kasemah mah hade-hate sarta akuan pikaresepeun bari pok nyarita. Heuh ieu Mang. Keun we kuring malah teu disuguhan ge sabab teh yang dihormat-hormat yang ngangkurna ngajalankeun tugas ti dunungan kuring mah. Kakara di aku kubu di nu marah mae ge kuring mah lagi sebunga atuh Mang. Da geuning Mang Ronyok malah basa datang ka imah Bahlemud ku kuring teh kalah ka diajak gelut. Punten nya Mang nya. Cek si Kampleng dari apisan. Nya sarua we tu Pleng. Sarua atuh. Urang silih hampura we perkara eta mah. Ngan wayahna moal disuguhan di dieu mah nya lain lebar Pleng ye tapi keur lowong kitu. Syukurlah ari geus ngarti jurus surti mah Pleng. Da geuning kieu kaayaan di dieu mah euy. Mang Ronyok ngarasa tugenah hate. Teu bisa ngaku ka semah nu bageur da ari kanu teu bageur mah manehna teh sok kalah kahayang ngaheureuyan. Keun wae Mang, sakige nuhun atuh. Apaan Mang Ronyok mah ku Bahlemud dengan ukur disuguhan ese nangka. Menika cida teuing eta si Abah. Kawas linu beunghar we nya Mang nya. Padahal mah dahareun teh loba Mang teh, eta mah geus kitu we meureun. Alah, sifat kerehe teh naon lah. Naon cenah ceuk basa India mah merege hese cenah teh. Pika keheuleun manehna teh. Hanya akal kuring man ukur jadi bujangna Mang, hampura nya Mang nya. Para mitra sadaya. Iya mah disebut heureuy cek bahasa India merege hese teh. Lain sabenerna dasar teh si Kampleng atuh. Inya teu naon Pleng dihampura lah ku mangge. Atuh perkara si Abah teu naon eta ge lantaran geus kitu kahayangna. Mang mah ku dibere pagawean ge geus untung. Henteu nyeri teuing hate emang teh da ngarumasakeun atuh jadi jelema leutik kan sakieu milikna atuh. Jep anu gunem catur teh jempe. Di hati jika nu panasaran manehna meni kerung ngadenge carita anu duaan. Terus diuk nangised. Pok nanya kasalakina meni ati-ati naker da sieun nyalahan meureun. Lain Kang na kumaha atuh kaayaan di ditu teh. Naon bae nu kaalaman ku Akang teh bet meni asa mata kaget didenge-denge teh jiga-jiga anu teu meunang kareuwas.
Hari itu tisaha parete atuh. Oh, eta mah pareti jang kampleng lain ti Bah Lemud, sabab anu merena ge manehna. Bah Lemud mengukur ngomong wungkul. Ari nu kajadian di ditu teh kieu ibuna, sok bandungan ku ibuna sing apik kieu. Dak Mang Ronyok nyaritakeun pangalaman menita anu kaliwat. Dibejakeun kabeh ka pamajikanana atuh meuni coloho biru hati teh. Milu hoream ka salakina nu dibere pagawean nu sakitu beuratna. Tapi teu loba carita ngan ukur gogodeg. Panon moloho ka salakina nu keur carita. Ari si kampleng mah ngahenen we bari ngadedengekeun caritaan Mang Ronyok. Sabab manehna ge para mitra ari kana perkara parentah Bah Lemud mah ka Mang Ronyok canyaho kabeh ngan ukur saliwat barang ngadenge di dinya hatena meninggal lenyap. Bet milu singgah ka Mang Ronyok tapi teu loba carita deui. Tapi itu pengalaman akang teh ibuna. Jadi tim ngiti peuting ge teh akang teh kudu digawe di sawah cenah ngajaga pare bisi dihakan ku beurit. Ari sawah pon kacida legana sedengkeun beuritna loba. Ari akang ngan sorangan tapi muga-muga we bisa kajaga ku sorangan. Ceuk Mang Ronyok mungkas caritaan. Di hati ngahulang teu nemalan jiga nu baluas leuwas memeh prak digau. Para mitra kaum dangu, sabada Mang Ronyok rengse ngadongeng. Atanapi rengse nyaritakeun pangalamanana si kampleng tuluy nyarita. Waulah kaseungah Mang, sugan we milik atuh. Buat teuing ari geus di sawah mangareunah digawe teh. Sanunya ho beuritna kalabur atawa teu wanieun ari anu ngajaga mah. Sabab ceuk beja mah lain beurit samanea cenah teh beurit 1000 manea cenah bejana. Nah, kumaha beuritna kitu jang? Diga naon ari manea teh? Jeung deui si Ujang mah. Sok heureul euy. Nya bener ketang lamun teu samanea malah bakal leuwih ti samanea meureun. Pantes 1000 manea ge meureun. Artina mah lain beurit samarangan, meureun beurit ciptaan bonya. Temal Mang Ronyok singaheun. Nyarita teh asal disadawe ngahaminan kana caritaan si kampleng. Dacan aya bukti ayana beurit ciptaan mah. Oh, jadi kitu nya terus kumaha tuh ayeuna Kang Ronyok? Cek biru hati Daria panon melong kana beungeut salakina. Nya rek ka sawah we ayeuna mah rek nempuan heula watesna. Nah ti mana nepi ka mana watesna, nah anu mana atuh sawahna. Bisi ngajaga sawah batur akhirna capek gawe teu kabayar meureun. Nah kitu maksud anu saterusna mah nu matak ngahaja jeung si kampleng ka dieu teh. Mohon kitu we bila ayeuna mah sejak permios we atuh. Margi da moal tiasa salami di dieu ge bilih kabujeng sonten teuing. Yu urang ka sawah mah, urang tuduhkeun wates-watesna cek si kampleng. Ai nya sok atuh nginum heula jang. Ari Mang rek ka tukang heula yeuh sakedeung. Jung Mang Ronyok nangtung terus ka tukang sakedeung. Tapi teu lila geus balik deui sanggeus tarapi beral duanana arindit ngajugjug ka sawah Bah Lemud. Nu pernahna kalereun lembur Cilangkap. Ari biru hati barang geus jarauh nu duaan teh ngahulang bae. Siga nu bingung manehna teh teu ngarti kana pagawean nu bakal dipigawe ku salakina. Sabab kakara harita aya jalma nu dititah ngajaga pare bisi ku beurit. Da hese atuh. Moal bisa dihalangan beurit mah boro-boro ngajaga sawah anu legana 1000 bata. Najan sawah sakotak ge hese jigana. Tapi akhirna mah bihati sadar. Eta pagawean bisa jadi kanyataan. Gabungan menta pagawean ka jalma beunghar anu sakitu cukengna geus bukti Bah Lemud teh jauh kana nulung anggang kana nalang. Rajin teh nulung bari mentung. Mere bari ngagencet. Pok bihati ngomong sorangan. Waya kituna kalakuan Bah Lemud nya. Mun tega mere pagawean ka salaki aing nu sarupa kitu. Nah kumaha mun parena be aku beurit kabeh jigana gaji henungan ukur 10 kilo teh lapur we dipotong kabeh meureun. Tapi Mang sabodo teuingkeun we cenah dijalankeun heula na rek kumaha kanyataanana itung-itung mere pepeling we ka salaki aing. Yen neangan rejeki teh teu gampang. Tapi mutlak kudu disiar, kudu ditarekahan.
Henteu cukup ku dilamun wungkul, buktina rejeki saeutik kudu ditebus ku pikiran jeung tanaga nu lain lumayan. Nya muga-muga we aya parobahan pikeun salaki aing, sina mikir nu liwe asa. Lamun dipikir-pikirna, lamun dicokot hikmah nama aya wae sing sagala kajadian oge. Temal bihati ceuk dinya jero hatena terus meresan batok jeung teko dibawa ka dapur kana tempatna. Ocapkeun para mitra kira-kira wanci asar. Harita mangronyok geus balik deui beungeut katara beureum jiga kapoe. Amekan ngahegak jiga nu ngarasa capek sup ka imah terus ngalungsar bari calangap. Panon melong kana bilik ari pikiran kumalayang keneh di sawah nu kacidalegana. Keur kitu seleuneu pamajikanana nyampeurkeun gek diuk di gireunana bari melong. Nah kunaon meunang hulang kitu Kang? Boa-boa meunang katugeunah hate, nah ka mana ari si Kampleng? Jeung teu milu deui ka dieu atuh. Oh balik si Kampleng mah atuh sabab loba pagawean cenah. Aduh hati, berat pagawean teh euy. Dua bau kitu lain saeuti. Omo ari kudu dijaga sangkan ulah aya ku beurit mah. Cigana mah takdir ngurilinganana atuh. Sabab beuritna moal kanyahoan lalebok atuh tangtu di jero rungkun meureun. Dinu buni, cing-cing bantuan mikir kumane. Kudu kumaha lamun geus kieu yeuh, cek mangronyok bari ngusap beungeut. Terus sila tutug bari ngalinting rokok tina daun kawung, paroman jiga nu alum da puguh bingung. Ih, ai pikeun kuring makang moal nyarek wanita. Perkara pagawean mah pikiran wae ku akang. Ngan kudu dumasar kana perjanjian nu geus dikedalkeun ku akang kanu boga sawah. Pek we sing bener mikiranana. Kuring mah ukur rek ngadoakeun we sangkan salamet, jawab bihati. Kawas nu bingung teu wani pipilueun kana urusan salakina. Atuh meningah huleung mangronyok asa bingung, eueuh pikeun paku kumaha. Tapi akhirna mah pok nyarita deui. Nya syukur atuh ari kitu mah nya akang boga kayakinan sorangan ye, kieu ye. Akang teh rek nyobaan we ngajalankeun pagawean nu geus dicaritakeun tadi. Perkara berat jeung hampangna mah kumangke we. Sabab pagawean mah teu aya nu hampang, iwati ulin jeung ngatro. Ari akang rek nyobaan we heula saminggu mah itung-itung nebus pare nu geus dibawa ka dieu. Sabab najan saeutik ge kudu aya tebusanana. Ari digawenang mimitian peuting engke wayahna we sare teh sorangan heula nya. Nya teu naon ari kitu makang jung we ka ditu kuring ngaduakeun. Susuganan sing hampang jeung babari ulah sulit teuing pagawean teh. Tapi kumaha Kang geus koneng atawa acan parena? Temal biru hati jiga nu bingung, tapi teu bisa ngahalangan kana niat salakina. Nyata rupa-rupa pare teh sawareh geus anu karoneng, atuh sawareh deui masih bener hejo, sawareh deui ka kararampak. Mangkana eta teh kacidalegana, ngurilingan sakali ge moal mahi setengah jam. Hari bari nalingakeun beurit mah. Pantesna teh moal aya gunana, sebab sabuat akang kali kaler tangtu beulah kidul beak. Sabuat akang kakulon belah wetan bener ruksak. Malah tadi ge basa akang nempo pare teh geus rarawing, sesa beurit. Tengah kotakan melegok we jiga eueuh parean. Da kitu nyai. Ih, geus nyanyi deui cik atuh nu pantes nyarita teh Kang. Biru hati baeud. Ayo, da kitu euy mana? Pare teh bah lembut teh loba. Tapi geus dikeureuh ku sakadang beurit hampir beak sabelah kidul mah. Nu belah kidul beak sabelah. Waktu nasi perang itu.